إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Segenap alim ulama, guru kita Mukarram Kakanda Ki Haji Gareng, Ki Haji Darwin, teristimewa sahibil bait, guru urang Al Mukarram Kiai Nas, doakeun eta kiai dina rumah tanggana sing jadikeun rumah tangga nu getol ibadah ka Gusti, sing dimakmurkeun ku rezeki, sesadahar bisa gancang ala haji, doakeun anak bungsuna sing geura gancang adian deui. Segenap para panitia penyelenggara beserta lapisan masyarakat, mudah-mudahan naon anu geus disumbangkeun ku urang sing jadi kiparat bikin ngahapusan dosa. Babarengan urang sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, sholawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sanajan jalma rame ngaharep ka Allah mah sorangan-sorangan sia. Boga pamajikan geulis can puguh bisa nulungan di akhirat. Makanan neangan rizki ulah sampe ninggalkeun nu mere rizki. Kang punten efekna leutikeun bae Mang. Usaha silahkan ulah sampe nu kangen pangeran. Can puguh duit nu dibenangkeun ku sia menang usaha bisa nyengetkeun benang sia, bisa nyenangkeun beungeut sia can puguh. Kadang-kadang berang penting usaha hulu disieun suku, suku dijieun hulu, nyieun imah 3 tingkat, lebah rek disalamatan paeh salakina sanu senang pamajikan sia. Kadang-kadang pamajikan ge dikawin ku babaturan nyelak dia kana hulu angen. Nu hese ge neangan sadar. Aing ngomong hayang salamet ka Allah, tapi nu aya dina hate ngabang-banggakeun urusan dunia bae. Hei, ingat dunia itu penuh tipu-tipu, tahu enggak? Ini kenyataan, men. Dunia itu penuh tipu-tipu. Ngakan McD nu kaluar nama koneng. Ngakan kebab nu kaluar koneng. Hanya satu yang jujur, genjer kaluar hejo bae. Kelas ya, sia bingung ya, aing nek nyacah kenaon, aing lieur sarua.
Tapi jujur, kasepan nu ayeuna tak kasepan kiai pertama. Ngomong goreng cabok jak wae. Sakieu mah sedengnya. Tadi gaing turun di mobil parawan sasalaman. Ceurik sugan teh Bogor yang sukuna katincak wae. Pak, kemuliaan seseorang tergantung seberapa dia bangga dengan Tuhannya. Pan urang mah kadang-kadang casing doang ya dong Haji Asep ya. Ngahaja yang pakai jubah pan supaya serem doang kuburan anyar. Coba lamun aing ceramah make lepis pajan wedan lepas. Pak, jangan tertipu dengan penampilan. Kadang-kadang pantat merayu, wajah menipu. Jangan yang hulus ya. Man, cicing. Urang tadi Isra Mi'raj geus kuti heula. Geus ing maneh kacaprak bae main malam ya. Biasa bae pan film Eparnas mah dipasang nanti peuting bae. Kang, jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu. Matakan kalau melihat seseorang harus dengan husnuzon hatinya. Jangan pernah kamu berani menilai seseorang, apalagi kamu belum kenal dengannya, dengan mata hati yang suudzon. Jangan kedepankan asas praduga tidak bersalah. Kan jelema mah kadang-kadang beungeut nama beungeut musola, kalem dong tai palid. Kadang hutang beuki mayaran henteu. Asal geus jatuh karena tanpa pembayaran ngaleungit make jurus boboiboy menghilang. Aya jalma anu wajahna angker, rambut gondrong aya sepakboran, wajah penuh tatoan, tapi nya hatinya peka. Ieu nu gagah mah ieu, nu gagah mah ieu. Nu hatena peka. Kamu punya hati enggak? Peka tuh. Jangankan dengan orang lain, dengan pasangan pun harus peka. Ngapain rumah tangga lama-lama kalau kamu nggak peka? Kan kita nyari pasangan bukan yang baik, tapi yang bisa bikin nyaman. Pew. Bu, nek nahan boga salaki ganteng tapi pelit. Tai ge mun amis dihakan deui. Asal jarah ka Madura lain kejo mekelna promah jeung tolak angin. Sakalian pangerok. Ayo. Kita itu nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Walaupun kamu punya hati, tapi kamu perlu mencurahkan isi hati kamu. Hello. Nggak sedak aing mah moal make dalil. Ceramah mah teu kudu loba dalil, yang penting dapat chemistry-nya. Nu penting ke hati kupolo nyelak dia kana hulu angen. Ayo. Ngomong deui diperkosa dia ku aing. Hedak ieu aing doang nu edan bae ngomong sorangannya. Masya Allah, doakeun Bu sing sehat. Tadi mah di jalan rada katirisan meureun sungut kayak para raid geus teu hayang ada hartai-tai acan. Kadang-kadang pan urang boga kitab salamari diingkeun di ruang tamu jeung sieunan bedul. Teu bisa ngarak-rak awak sorangan. Yang sulit itu nerima nasihat orang lain, Pak. Nganasehatan mah babari nu hese ge narima nasihat batur. Iya nu hese bos, iya nu hese. Harus bisa menciptakan suasana take and give. Ada kalanya memberi dan ada kalanya menerima, bener nggak? Iya nu paling hese. Matakan kak, ima ceramah lain nyeramahan masyarakat, nyeramahan aing. Jaing yang make jubah, atau tilok kikian di mama ima keur usaha bae wa. Pak, nu karasa ku abdi mah kieu. Kadang-kadang orang soleh itu butuh kesolehan yang lain. Kadang-kadang semakin soleh, setan ngalobaan. Karena sejatinya setan punya visi-visi. Ketika dia tidak bisa menggoda seorang hamba untuk bermaksiat, dia bisa masuk ke dalam ahli ibadah sehingga dia merasa yang paling baik. Ini yang tidak baik, kawan. Bo, karena saku abdi baheula mah dak aing keur masantren keneh jadi santri. Lamun balik nyolatan sendal leungit ikhlas, da sendal babaturan.
Ih tolol paingan hulu sia. Atuh panti kobong mah asal turun be sendal saha bae. Jam milik Allah. Baheula mah keur masantren ngariung berkat teu meunang, aman-aman saja. Tapi jajal aing balik ceramah ti dieu, berkat teu kabawa dibelem ku aing imah Ustad Nasna ge. Berarti kadang-kadang ieu awak ngabegoan, matakan bener Kak, panyakit mah lain dinu bodoh, dinu ngarti karasa ku aing. Nek rajaban muludan musyawarah mending jeung nu bodoh, duit tereh kumpul. Jeung nu ngarti mah masa musyawarah deui duit mah teu kumpul-kumpul ngaliwat bae digedekeun. Ih, kadang-kadang aya ustad rajaban mencit kotok nu muyung. Diparabkeun ka kiai modar jeung akan kotok teteh lo. Makana Kang, tenang dak aing mah dihalkan moal aing moal marah. Geura ngahalkan moal marah aing mah piraku kiai pundungan. Ye. Karena kalau santri, masyarakat ngahalkan penceramah, itu bukan tidak punya etika, bukan tidak beretitude, bukan tidak punya kesopanan. Itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap kiai. Makanya dari kiai jangan hanya pandai menghakimi, tapi harus pandai memahami. Mereka pun sama ingin dimengerti, ini soal rasa. Ganeng dia, ya. Dah kemana sih rek demo tanaon ya? Allahu Akbar. Ayo, Kang. Makana punten. Abdi lamun ngobrol jeung guru, teu loba ngomongna. Bahasana kieu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebenarnya madak aslinya mah hampura lain sombong. Lebih bagus di Haji Darwin, aing mah pura-pura bae. Sing sehatannya bunya. Pancing awe mah ngaji geus penting mah kudu kieu. Ini beget-beget seblak ban ieu mah. Kawan. Yang paling repot itu ngatur wanita hese. Pantesannya cik guru kula cenah dina keterangan nu paling loba pangeusiraka awewe cikula kunaon atau horeng awewe mah hese kajenting boga salaki kiai eta salakina moal bisa ngatur pamajikan moal awewe mah hese diatur awewe mah boro-boro ku salaki ku Allah kita benang diatur awewe mah teu beunang buktina ku Allah dibere halis sakikituna ditambahan make batlet pan dong teu percaya dia ka pangeran aju di jalan kakesangan tinggal sapotong be halisna kan. Makanya bapak-bapak, Kiai Gareng, Kak Haji Darwin, kita harus ingat. Lamun rumah tangga, pamajikan ngajak pas ya, jangan pernah dilayani. Jangan pernah dilayani. Cukup diam, pejamkan mata, dan tidur selepasnya. Ih bener, awe mah. Kajen teuing urang nu bener, manehna nu salah, kudu manehna bae nu bener. Matakan lamun pas saya jeung pamajikan, kalau ingin segera selesai, cukup satu kata, maha benar mamah dengan segala ucapannya. Ki Gareng pinter ngomongna. Di dia Ki Gareng gak kaget tunjuk-tunjuk, di mama mehong. Yeay, berani bertaruh bang, senggol dong. Lain keprok dusun mikir. Masya Allah tabarakallah. Doakeun nya Ki Gareng sing panjang umurna nya. Kayak batur manggeus parah tinggal Ki Gareng bae sorangan. Leus teuing jamana malas aing moal bisa. Masya Allah tabarakallah. Guru kita alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Oh iya. Nu paling hese. Makanya kalau punya problem jangan pernah pergi, tapi kembali ke dalam dirimu sendiri. Sumur bor dalam Malaysia korong tah, you know korong? Bo, kalau punya problem, kalau punya masalah, jangan pergi, kembali. Perahu itu tidak pernah tenggelam ketika dia ada di atas air.
ku dia dirorek para hubolo koplok. Ih hampura dak aing koplok banyak. Duh masya Allah hampura bu sungguh tak kos aja kurang adab. Hese sih sakola baru PJS daripada Ki Gareng sakola ka obat eureun. Aing geus sarua S2 Ki Gareng kelas 2 eureun sakola. Tapi ingat orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Dak dia mah doang ngupung bedul banyak. Hedak aing di imah mah hidung-hidung ya ustad di imah aing pakai cocokan ke budak santri. Teh dak asal kamu senang aja paman. Allahu Akbar sok. Enggak ada istilah orang mencari jati diri. Tapi kita itu yang menciptakan jati diri. Ayo masuk, taklukkan ruh kita. Kadang-kadang pan orang ulah-ulah ngatur masyarakat, ngatur awak sorangan bagi orang mah teu bisa. Keur ngadenge ceramah mah, oh saya ingin menjadi baik. Tidak makan sabun colek. Tapi kadang-kadang eta subuh bentak, tapi kerek deui. Nu nyeri mah lain dihianat ku batur. Nu nyeri mah lain dihianat ku kabogoh, dihianat ku diri sendiri. Ngadenge cacahan pahala puasa Rajab. Oh, cacahan abuya, cacahannya abuya Cilongok, abuya Sepuh, puasa Rajab gitu, pahalana gitu. Insya Allah lah puasa Rajab, jabukti nama bulan Rajab ge tukang uduk barareak bae aja isuk-isuk eta. Makana lamun puasa yang kuat wayahna sing loba nyiduh puasana, nyiduh sarimi, nyiduh kopi. Nu paling hese dikhianat ku awak sorangan eta. Hayang mah urang tadarus Quran, pan urang mah lain. Aya hatam Quran MTQ musabaqah tilawatil kuburan. 7 poe. 7 poe berang sajam penting saja manghibobongkong sagala. Kabagian ngokme nya minggu ngokme. Haji Darwin mah 20 menit. Maknuna mah. Urang masa minggu ngokme. Nah nu beda, lain ilmu banget. Banget sih anu tasub. Kang, ayo. Sok taklukkan kalbumu, taklukkan kalbumu. Paham? Karena rasa itu bisa ditata, Pak. Jangan ngomong rasa itu susah tumbuhnya, bohong dia. Loba santri nu dijodohkeun kawin ku guruna, ngomong mah teu bogoh, teu boga rasa. Buktina mah dianyong-anyong mareuneuh. Bullshit dia ngomong cinta, tapi padut mending ngising dia na helm. Kang, hayu dulur babarengan, yuk latih. Supaya hati ngerasa bangga jeung Allah. Supaya hati merasa terhormat karena punya Allah. Pan urang mah ngarasa bangga, ngarasa terhormat teh jeung implik-implik duniawi. Termasuk aing sarua. Termasuk. Katakan kiai penceramah mau balik kori mau mobil garaga, katipu. Rental. Mending kere mamang make motor Supra Estibra. Daripada mobil nyuna. Waduh dak mobil aing kayak dikempesan ku Ki Gareng moal. Bu, jangan memaksakan kehendak, paham? Lamun salaki masihan artos ka urang sapoe 10.000. Ampi eta ge kesang ka jubur-jubur. Jangan maido ya. Jangan komen ya. Kami juga laki-laki sama punya nurani, ingin menyenangkan wanita pilihannya. Ulah dipaido, laki juga sama punya hati, dia kadang bisa terluka. Laki-laki juga sama akan keluar air mata kalau dicolok matanya. Ih gemoy Yulusia. Daripada dia gede ke hulu dong hidup cengkeh. Bu, makana lamun arek mantuan salaki lain gawe ngadoa. Mun salaki ka sawah, ibu salat duha. Engke nu kaluarna belut. Tuh di bejaan makanya kencak seuri tolol.
Iya masa laki ka sawah main TikTok atau orai kadut. Allah. Yuk. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Punten Pak. Cacahan salat geus ku guru urang anu ti payunnya. Leres teu Bu? Ainu tadi pun make peci hidung. Atuh lamun aing make peci hidung, atuh bahaya Bos. Kayak bingung dia ngabedakeun mana banget mana peci. Bisa-bisa ka aing nyebut tai cacak hidung jeung putih. Senang aing napa banget sia heh. Guak badoang soang kurang parah. Sing dicangkeun nya di jero kuburna. Oh, yuk. Sejenak kita buka nasihat doa daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Kita tahu bersama Sayyidina Ali adalah mantu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tadi geus nyacahkeun tentang salat. Tapi kapan urang pan salat ngageblak bae pan ti baheula, ti rajab ka rajab deui salat. Tapi eta salat eueuh rasaan. Hambar. Weh. Oh no. Atuh lamun aing make jubah hidung peci hidung atuh ngagelemeng aing ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana hasil ma asidana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa bil mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ila isal ummah minal afati wan ni'mah wa min hamil wa min ghumma bi ahlil badri ya
salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa dilanjut? Ya, lanjut ya Bu ya. Nggak apa-apa sekitar kita gelap, yang penting hati kita bercahaya terang. Amin ya robbal. Tah ieu teh jeung nyadarkeun urang semua yang terjadi atas kehendak Tuhan. Ayeuna urang di dunia poek ramean komo di kuburan mah sorangan bos. Naudzubillahi min dzalik. Kebelah paeh malah. Soalnya can kabitak ulama takana paeh. Sok, lanjut. Sayyidina Ali karramallahu wajhah diangkat menjadi wali Allah, ternyata bukan karena beliau adalah mantu Rasulullah, ternyata karena asbab salah satu doa yang dipanjatkan kepada Allah. Kupingkeun doa Sayyidina Ali. Mudah-mudahan jadi motivasi ka urang, terinspirasi urang hayang ngabebener hate. Makana yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayeuna mah urang harta dibangga-bangga bisa nulungan urang. Jalma boga duit mah ayeuna mah gagah. Jalma narurut kanu boga duit mah. Kajen teuing ngajina gagah aya teu boga duit mah teu didenget aku masyarakat. Kajen teuing belekak-belekok aya loba duit mah loba nu ngabela. Di dunia sia duit bisa aya hargaan. Anak sarua di dunia aya hargaan bisa ngabela kanu jadi kolot. Anak di dunia bisa dibangga-bangga. Engke mah di yaumil mahsyar harta teu bisa dibangga-bangga. Urang rek cilakar diasupkeun ka neraka, sugan malaikat benang disogok, moal bisa bos. Gak bisa 86 bos, gak bisa. Illa man atallaha biqalbin salim. Ternyata dulur anu salamet dunia akhirat, nu salamet. Oh. Wow, amazing. Ternyata setelah caang bangetna tetap genek. Allahu Akbar. Bu, lanjutnya. Tengnya Bu, calik bae ibunya. Allahu Akbar. Sing sarehat ibu KBH. Kayak lamun ti dieu ulah geura sare buka panto heula. Siap can ya, siap can? Ya urang pan materina can dibahas, Bos. Ceramah itu harus ada pesan yang disampaikan. Paham? Oh enggak, aing eleh kusia. Eleh banget doang aing kusia. Lanjut. Lanjut ya Pak. Sok rarasa. Pernah tuh ngarasakeun salat nikmatna jiga ngabaso? Pernah tuh ngarasa salat kuat sehah jika betis jatake? Pernah tuh ngarasa salat begitu berselera? Salat subuh teh hitung-hitungan kuat 8 rakaat. Pernah tuh ngarasa betah urang keur main slot? Urang keur nonton TV lagi film bagus-bagusnya? Enggeus, segera mandi heula, geura sholat asar heula. Pareman TV ke sambung deui. Atuh TV di pareman, pan ceritana geus kadoncrat. Pernah tuh urang kana sholat? Enggeus ulah sholat bae dahar. No! Sholat! Pernah ke sekos gitu? Da urang menyacakeun sholat nikmat dianggapna lebay. Sok syariah lu. Tapi ieu teh kudu dilatihan. Urang nyacakeun lamun Abuya Al-Maghfurlahnya Cilongok. Jika nu heueuh nya urang nyacahkeun beliau. Tapi pan ngeun ukur cukup kagum doang urang mah teu nuturkeun tapak tilasna. Emang hayang jadi cara Al-Maghfurlah kaluar ti jero beuteung langsung bisa tinggal ngedownload? Nggak bisa, semuanya butuh latihan. Oke lah, kamu nggak perlu tahu prosesnya, kamu cukup ikuti storiesnya. Hei Bu, ulah-ulah cara Abuya Cilongok hayang jadi MC bae ge. Eta butuh perjuangan, butuh proses. Emang jadi MC babari hese. Makanya udah sok maido. Boro-boro ceramah, MC ge hese.
Atau coba saya MC, tebegug. Saudara-saudara, mari kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Marhum. Aduh aing bebongkong dia. Apalagi ceramah, butuh skill, butuh ilmu, butuh kepiawaian mengolah kata, harus bisa bagaimana cara menggiring opini masyarakat yang mendengar agar mereka bermuara dalam satu titik rindu kepada Allah. Eta nu hese, bos. Ceramah setahun hang jadi mubalik, dalil lagi menang download, dasar paket menang hotspot, karena kisah potong dalil putus. Ceramah langsung. Saudara-saudara, jangan berhenti ngaji, sebab Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir. Kamana jurig? Semua butuh proses. Urang nyacakeun Abuya Cilongok, kagum. Tapi bukan hanya sebatas kagum, ikuti. Itu bukan tontonan, tapi tuntunan. Kudu kitu. Mikir. Hello. Bos, eta sia mau mobil, butuh latihan, bos. Wajah kamu yang belum siap. Eta mau mobil, pan beren mimiti namanya. Engkle heula, tincak rem, ditempor rem, nah tuh dengar kan yang listrik. Nya karena beak jalma paeh tilu bae mah atulah eta mah ujian ya. Kan aing geus refleks mah eta suku dong aya mataan. Tincak rem, lempang cokornya. You know cokor? Tincak gas, cokorna lempang. Sarua jeung tukang silat teu ujug-ujug bisa kelid. Mimitina mah tuh ya, kelid hiji, kelid dua, naik ka luhur, pasang ela-ela, pepedangan. Engke mah geus refleks kajen teuing mata keur peureum hees. Kumito di alungan tai, ditewak remuk. Ya semua, ya iyalah. Jajal ku dia hulu dia dike remuk lah. Aduh, ieu budak komen bae. Like, share, and subscribe. Bu, kudu latih. Yuk, urang hayang boga rasa, dilatih. Karena hirupnya kudu boga rasa. Walaupun aku dekat dengan dia, kami gak punya rasa, kami biasa saja. Tapi aku dengan seseorang yang jauh di sana. Tapi karena kami punya rasa, jarak itu tak menjadi penghalang untuk kami. Paham? Salat kudu aya rasaan, nikmatna, sedepna, pulenna, nepikeun urang teu butuh karena urusan duniawi, butuh ka Gusti Allah. Kang, ku akal mah anehnya. Abuya di Barugbug. Kadang-kadang dia sudah menghindar dari manusia, bukan tidak ingin bersosialisasi, karena dia sudah menemukan kemesraan yang sesungguhnya dengan Allah. Orang mesra itu pusing diganggu, bos. Urang bobogohan jeung kabogoh ya. Woi, penting. Masalah buat lo. Iri ya. Enggak, karena kita sudah menemukan kemesraan. Buat apa rame kalau bikin pening? Rujit. Yuk. Kemananya? Mang. Ya, lakukan apa? Ya ke Bongsari dipindahkan ke dia. Kang, sok puntennya. Iya hayang timbul rasa. Sok urang ngaji roh bae setik-setik ngaji rasa bae supaya rasaan. Karena kalau sudah seperti kami itu gak butuh rupa, yang penting rasa. Aduh, aing ngimpi ngising panggil jeung hulu dia. Bu, jalema leng ka Cilongok, leng ka Rajeg, leng ka Karawaci, datang ka imam nepak hulu, lieur cenah lieur, stres. Pertanyaanna, ongko bebas awakna bisa ka timur ka barat, kenapa seakan-akan terpenjara ya? Hajung geus lah, isuk teh geus urang meuli ikan koi bae lah, nyeun akuarium. Kumaha ngomongna? Ubar stres, kan lucu. Ikan hias kusia dikekep dina akuarium ukuran 30 kali 30 di penjara. Kenapa bisa jadi obat stres lu?
Lucunya. Nu awakna bebas kadieu kaditu, hatinya ruhnya terpenjara. Kenapa ikan hias yang jasadnya di penjara, ruhnya bisa bebas, malah bisa membuat sadar orang yang sedang stres? Masalahnya di mana? Karena lauk masana dan awakna terpenjara dina akuarium, rohna bebas merdeka sebab lisana teureun-eureun muji ka Gusti. Matakan lamun hidup hayang bebas, lain kakalayangan kadieu kaditu ngabeakeun duit jeung ongkos, tapi ieu tah sungutna anu kudu zikir ka Gusti Allah jeung rasa. Soke, ikan kenapa bisa jadi obat stres? Karena ruhnya bebas. Badannya doang terpenjara. Kenapa ruhnya bebas? Mulutnya zikir. Sok ya, eta ikan. Kau mau ikan cupang mah? Allah, 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 Allah. Ih mirip tolol. Nyacakeun zikir, sungut kiai mirip cupang. Haruh dak aing ceramah bunuh diri ya. Sok balik deui mangnya. Pan keur ngaji rasa urang mah ya. Sok pikiran jangan segala debo. Urang nu bebas awakna bisa kadieu bisa kaditu, tapi ruhnya terpenjara, pusing, pening, gabut. Papa sia mah tuak naik bae. Mere mah henteu. Komo teh aki-aki, sok dusun. Kadang-kadang malam Jumat naik, urutna teu nuhun-nuhun acan koplok. Leng bae kadang-kadang ditutupan ku ucing naon. Geus kolot mah kadang-kadang malam Jumat bisa naik, teu bisa turun. Makana lamun hayang bebas, hatena bebas, ruhnya tidak terpenjara, mulutna connect jeung Allah, mulutna connect. Pakai dong jaringan 5G yang unlimited. Soke, eta lauk hiasna bujaer Allah, 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 Allah. Hepan urang mah keur muji ge nya tahlil. Allah, Allah, jol be papais eureun. Lauk mah semakin dibere parab ngakencengan sebagai bentuk syukur. Sok ya Allah, Allah, bere parab pelet Allah, 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 Allah. Tak kehe lah ieu, sia. Aduh aing riweuh dak ieu. Nyacak wae di kana laukeun, aing nu doang lauk. Angges asal sia senang belah lajunan aing wau henteu. Nu penting balik mah cair bae ka Ustaz Nas lah. Sejarah rengkel. Makana aing betah-betah di Indonesia yang pindah ka Gajruk, jarang rengkel. Ibu punten sok. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Diangkat menjadi salah satu waliullah karena satu doanya yang luar biasa. Apa itu? Sayyidina Ali gaduh doa nu hebat na luar biasa. Lain doa teu terak dikadek lain. Gampang tamak tembak ngebul horeng hapur. Ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ieu ngaji rasa ieu. Supaya sholat urang aya kualitasan. Da kula ge can bisa ieu mah karak nyampeikeun doang punya. Betul? Betul? Masya Allah ya. Ai belah dia mah tiis hawana, ieu mah panas jah hau doang meureunnya. Ibu, Bu, ya mudah-mudahan urang kajenting huhahi ge. Atau mudah-mudahan balik ti dieu sing kakepretan barokah ti Sayyidina Ali nya. Ya ayeuna mah geus lain saatna. Woi Isra Miraj, salat. Eta mah kelas TK. Urang mah geus kolot heh. Urang mah geus gede. Lamun cacahana eta bae atuh izin urang ka Allah. Urang mah geus wayahna geus ngararapih salat. Ayeuna mah geus bener salat, ngararapih salat, kumaha salatna aya rasaan. Pan urang boro-boro salat aya rasaan, rakaat ge poho. Allahu akbar. Cik anakna poe pare kahujanan. Wallah Allah. Palebah ruku mang mangke rakaat 3 tak opat ieu. Tungtuna salat angkog-angkogan ban.
Nek ti mana ti murasa sok balik deh deken apalkan ya. Ya Rabbi kafani izan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Rabbi duhai Gusti abdi kafani izan antakuna li rabban. Aku nggak butuh rumah mewah, nggak butuh mobil mewah, teu butuh awewe nu geulis ai eueuh mah. Gak perlu cantik, yang penting menarik. Daripada nu geulis cerewet, mending nu hideung rumasa. Ya dodol ge hideung bos. Anggap baik pemajikan poek mak dodol. Aja nyebut dodol kaing, cabok dah kowe. Ya Rabbi, awas ya, coba tina rasa ngomongnya. Ngomongnya bukan dari mulut, dari lubuk hati nurani paling dalam. Ya Rabbi, ya Allah, aku udah banyak dikecewakan. Aku udah banyak disakiti. Udah banyak dicampakan. Kadang-kadang digantung dengan ketidakpastian. Aku udah muak dengan segala ini ya Rob. Saatnya aku harus bersandar kepadamu. Ih, pan aing curhat kayaknya. Sial. Kan jujur, orang yang lari kepada Allah banyaknya orang yang sudah sakit dikecewakan kan. Bener tuh. Rata-rata nu balik ka pangeran teh nu jebot. Bener tuh, nu disalingkuhan ku pamajikan, nu disepak ku mitoha, anu ditipu ku babaturan usaha, bener tuh. Aya nu gawe capek nungguan son, duit mah teu gerak keluar. Ada. Bener tuh Pak. Monggo Kiai. Tenang Kiai, saya mau nginep Kiai. Orang Medan mah apa ngomong galak orang Medan. Semua yang ada di darat aku makan. Kecuali kursi itu pun keras. Kalau lembek aku makan juga. Horas bah. Aduh, Masya Allahnya. Bedak, aing lamun boga pamajikan, suara dong Haji Darwin, tekun mau di TV ay. Asal kesel setel pamajikan, puterkeun gelombangna. Ya Rabbi, duhai Gusti Pangeran Abdi, kafani izan antakuna li rabban. Cukup begitu suatu kehormatan. Aku gak butuh harta, gak butuh rumah, gak butuh apapun, gak butuh pertemanan. Bullshit dengan cinta, bullshit dengan perasaan, bullshit. Persetan dengan cinta. Aku merasa terhormat, aku merasa punya kehormatan karena aku punya Engkau menjadi Tuhanku. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Rob, cukup hati ini merasa bangga, cukup menjadi kebanggaanku. Aku tak bangga dengan semua yang aku miliki. Semua akan kau ambil cepat atau lambat. Dengan segera aku merasa bangga karena aku menjadi bagian dari hamba yang sujud kepadamu. Coba ge, lobby Allah lobby, rayu ge please deh Allah, rayu ge please. Ya Rob please deh, Rob, ya Rob. Hiji ngarasa terhormat, lain gaduh pakaya, tapi gaduh Allah. Nu kadua ngarasa bangga lain pedah boga duit, ngarasa bangga lain pedah jadi kiai boga kobong boga santre, ngarasa bangga lain pedah boga mobil gagah, ngarasa bangga ku pedah abdi jadi hamba Allah. Pernah teu sia sujud ngarasa bangga jadi hamba Allah. Pan urang mah lainnya tina mobil Ayla naik ke mobil Innova, etal janela kuat mararuka kabeh. Supaya kanyahoeun aing aya di jero Innova. Kapal minta duit 1.500. Bu, sok balik deui. Eusi tina pengajian nuku abdi dicacahkeun
Yuk latih rasa supaya ngarasa terhormat teh ku pedah gaduh Allah. Ngarasa bangga teh ku pedah jadi hamba. Pernah tuh ngarasa bangga boga Allah? Sohor. Cik Batur, wey main dong. Tuh healing. Main dong. Tuh aku punya uang. Kamu baru punya uang. Gue punya Allah. Edah. Puhu. Bapak Nira. Yuk mangga ke. Dasar kasep naik Fortuner deh. Ini mah goreng remak. Naik motor Supra geus ngabul teh. Urut nanjak mun gigiti lu ketang na beunang. Bu. Kayak lamun aya nu ka pangajian lempangna kieu ya. Sapedah boga geulang. Meuli tahu kuat yang buara duit tahu. Kabeneran tukang tahu tina emas untuna 5.000. Katakan mereka, apa sih bangganya punya emas? Gua mah punya Allah tahu. Edah. Urang ngomong ke awewe, aku menaruh hati padamu. No, kamu bukan levelku. Langsung panjatkan, ya Allah, jika engkau berkenan, raih hatinya untukku. Tapi jika engkau tidak berkenan, cepat ambil dia dariku. Modal. Coba latih. Bangga gaduh all. Bangga jadi hamba all. Dilatih. Kudu latihan. Supaya doang Sayyidina Ali. Sehingga ketika sujud, ngerasa aku bangga bisa sujud di hadapanmu. Yang lain tidak engkau berikan kesempatan untuk sujud menghadapmu. Aku malam-malam seperti ini, di saat orang kedinginan, di saat orang ngantuk tidur, engkau takdirkan menjadi orang yang sujud di hadapanmu. Betapa bangganya diriku. Geus eueuh cangkel, geus eueuh nyeri cangkeng. Kenapa? Yang ada kemesraan. Orang kalau udah mesra, nggak ada perih beteng. Well, mudah-mudahan kita yang ada di sini menjadi manusia-manusia yang ditakdirkan untuk merajut kemesraan dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.